Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Kuasa. Kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa pangraray sareng kempel di dieu di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat ku simkuring sareng rerencangan anu dipika cinta ku simkuring. Dina kesempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara anu judulna penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dina dunia medis, hartina narkotika teh nyaeta obat bius atawa obat penenang anu dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu teh mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya lamun dipakena teu bener. Misalna teu sasuai jeung resep atawa anjuran ti dokter. Jaba, narkotika teh bisa nyebabkeun kecanduan. Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu teh nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parahna deui, narkoba bisa nyebabkeun kageloan jeung kamatian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna. Ari barudak ngora di zaman ayeuna marake narkoba teh jeung naon? Biasana mah jang ngagayaan hungkul, bari jeung maranehna teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur miniluan batur. Ameh katingali keren. Padahal mah keren ti mana? Mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba. Jaba, lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun teh bakal ditahan ku polisi tuluy di penjara. Apanan narkoba teh pamakeanana tos diatur ku undang-undang. Jadi, nu marake narkoba teh hubunganana tos jeung hukum. Nu matak tong hayang make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa nu bakal datang. Mending ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba jeung fokus kana hirup nu balek. Mengpeung hirup urang ngora keneh anu insyaallah panjang keneh, hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadaya. Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atawa narkoba. Hapunten bilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.